ridho teka paksa anda kurang doakan nu ngajawab salam ikhlas ridho tur teka paksa mudah-mudahan masing dipanjangkan yuswana masing dijembarkan milik rizkina masing dibabarikan mautna pamiganu hutang masing enggal kabayar hutangna sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun aya keneh nu teu ngajawab salam berarti eta gede tanaga. Sebutan aja. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti aya nu rawas Kang. Bilih saur ibu teh Suganda neng nais teh aya nama jangkung gede bari geulis. Ari pucungul teh nu datang anggar sagede leuncah. Tadi wae ieu teh. Lain kuna naon teu enakeun korsina. Yuk hadeup teuing nyeri kana kaina. Tukang teuing nadaluwo datang cai. Samaruk abdi bunga dibere nu kieu. Keun bae eueuh urang maksa. Hadratil kiram wal muhtaram para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustazah, para sepuh tokoh masyarakat khususnya nu aya di dieu kampung Citapen. Urang doakan mudah-mudahan para ajengan, para kiai, guru-guru urang masing sarehat, amin. Belah dieu mah teu ngaminan. Telat cek cing kompak atuh. Osok ngadoakan kiai tara, osok ngadoakan ajengan nu bener. Kade nu namina ajengan kiai guru eta kudu pangheulana didoakeun naon sababna sagala kahirupan urang hirup di alam dunia teh butuh ka kiai. Leres henteu sok urang tataan hiji-hiji sarerea nyerah cengkota. Tahlilan ka kiai nujuh bulan barade mah ieu teh sokang nu teh nyorak didoakeun di imah cing nyanyi sorangan ganu gelo ngaran sok sakali deui cing kompak tahlilan ka kiai nujuh bulan kasuruhan amalan Syaitan ngajawab kiai. Bapak di dia kiai sama betong mayat. Si ibu kiai. Allah ya karim sanana urang digubratkeun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa tapi jeung ajang kiai. Betul. Makanya ajengan kiai mah hese gantina leres henteu. Ayeuna ibu masantrenkeun budak meng tahun-tahun di pasantren belum tentu sanggupeun ngagantikeun kiai. Lamun ayeuna di dieu RT maot lamun ieu lamun RT maot ayeuna isukan pagetok bakal loba anu hayang jadi RT. Betul. Lamun RW maot ayeuna isukan pagetok bakal loba anu nyalonkeun jadi RW. Betul. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pagetok bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajeng.
Setuju? Katakan orang doakan para ajengan, para kiai, guru-guru orang masing sarehat, amin. Masing dipanjangkan yuswana, dijembarkan milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna. Oke, masing ditambih-tambih istiqomahna. Saha eta istri-istri dukung ajengan poligami eta istiqomah aja. Nuku si Abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, digawit Bapak RT, Pak RW, Pak Kades, sinaran kadusna Bapak sebelah mana bapak-bapak kucing oh di nupoek teh Juli ibu-ibuna anu cantik jelita mirip si Andin dina film Ikatan Cinta. Dena ronton penting ayeuna dan bae ece ngaji heula ayeuna tayilak nuku si Abdi dipika hormat para pemuda pemudi santriyin santriat araya santriyin santriat pemuda ya ulang mana pemuda cicingna nari pemuda resep cicing dinu poek ece kali-kali mah pemuda simpena diharap ngarang cenghar nu baligoh teh pan abdi jauh-jauh di Cipongkor ka dieu rek bari neangan sugan we aya nu herang ngarumek nu kitu da cari cingna dinu paroek atuh pemudi aya pemudi istri aya istri. Wahai para gadis, wahai para istri, jika kalian ingin mencari calon suami, maka carilah calon suami yang seperti satpam. Can beres aja tuh makasih. Kenapa satpam? Satpam mah perumahan oge dijaga, apalagi kamu. Wahai para gadis, jika kalian ingin mencari calon suami, maka carilah calon suami yang seperti santri, sok senajan buduk. Kan baik kan santri mah buduk oge barokah. Carilah calon yang seperti santri. Kenapa santri? Santri mah masyarakat oge diajak ke surga, apalagi kamu. Kade gadis, jangan mudah terbuai janji manis para pria. Kupingkan yang bilang I love you akan kalah dengan yang mengucap kebiltu. Setuju? Setuju? Wahai para pemuda, jika kalian ingin mencari calon istri, maka carilah calon istri yang seperti bidan. Kenapa bidan? Batur oge dirawat, apalagi kamu. Sugan atuh ibu bubar pengajian teh aya nu tepang jeung jodohna. Ya Allah ya Rabbal. Amin we nu jomblo. Seueur di dia nu jomblo. Teu payu kumaha? PKM. Jaga jarak. Alhamdulillah abdi bunga kacida luar biasa. Jasa silaturahmi ka urang dieu milari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna mangkaning ibu di mana-mana akur nu namina kana pangajian nu namina kana ibadah mah sami berat. Betul? Betul. Komo ayeuna kaayaan wengi tiris ngahod-hod tuur ngabalalak ruk bujur panas dipake kana pengajian mah. Teu cara dipake ningali dangdutan, betul? Berat dipake ibadah mah. Salat berat, ngaji ge berat, puasa ge berat. Can siap. Sok sakali deui Kang. Cingkong Pak. Salat berat, ngaji ge puasa ge sedekah ge puasa ge zakat oge zikir oge. Berat ibu karena pengajian
pendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu maknaha. Ngaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir, dibolak-balik, dipapai, dirasa-rasa munggu hawana caweran abang kana balik ngeletik sih. Barade moal ieu teh, barade moal ngajawab teh. Siap cing kompak, siap gitu kata tadi teh perlu dipaksa wae sakali deui. Jadi nu ngaranna ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa munggu hawana. Geus karunya ieu cek si Ujang susu. Aduh, hapunten para kasepuhan sadayana wios abdi ceramahna dikiekeun. Wios ibu dikiekeun. Atuh ngaji zaman ayeuna mah lamun teu dikiekeun aya ku ayana dina pangajian sok narundutan. Mata wios dikiekeun, moal nyarekan ka abdi, moal baeud, moal megat di jalan, moal ngomongkeun, moal dibahanan. Panitia eta mah da. Lain mah. Cilaka atuh ece moal dibahanan. Naon cenah buktina neng nais hawana kana ngaji teh berat, hawana kana ibadah teh hese. Tuh Kang tingali ketika suara adzan maghrib berkumandang di mana-mana. Hari siapa penyontohkeun eta mah tuh bisa diajak banyol eta mah lucu. Ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, eta tingkah nu jadi indung kan nu jadi budak rupa-rupa. Tah eta nu nyepret aya nu ngabanting anu nakor anu nanyok anu ngabanjur anu ngiwit anu ngindreut. Aya ibu alasana mah nyaah anu jadi budak ngarah budakna teh daek ngaji ngaos. Atuh budakna teh angkat ngeungkeuy ngabandaleun arek ka mana arek ngaji. Di masjid aya, di madrasah, di ngomong oke, di bumi ustaz, di majlis aya barudak nama ngararaji. Tapi realita bukti menyatakan indung nama balik dari ke tengah imah gak nyekelan remote cetrek nyetrekeun tip. Aya di dia ibu-ibu nu kitu nu make kerudung kumaha saruana jeung salakina deui. Salakina hayang nonton sepak bola, ibu hayang nonton Ikatan Cinta, garupa bebedo remote na cek salakina tarik sis. Geuning ada rapa. Kadebu ulah ari kabudak nitah ngaji ari indung bapana henteu. Da biasana Kang di urang mah nalika ngong adan di masjid teh cek si bapak kabudakna ujang tuh kadenge geus adan juk gerak ka masjid. Sok aya bapak-bapak nu kitu. Salah nu kitu teh kuduna kieu. Jang ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid. Kartos entah. Tadi mah juk ari ieu mah hai. Tadi mah hitah ari ieu mah dibarengan. Ari budak teh ibu siga kacang, ari kacang kudu dituturus jeung tarimakeun.
Bapak menang usaha mere duit ka pamajikan mah wayahna menang usaha bapak bulan ayeuna 20 juta cing cekap samingoneun cekap moal bu cing tarik cekap moal nu teu nyorak moal boga saumur-umur cekap moal tah ieu kang istri ahli surga mah dibere 20 juta samingoneun da cekap teu komen datang teh bulan hareup cek salakina mah ieu wayahna ayeuna mah usaha keur hese 20.000 cing cekap satahunun cekap moal bu cekap moal cekap belikeun kana kalender si bapak hayang ngopi dulu Januari hayang ngarokok pulintirkeun Februari da teu mikir nu kitu masalah kita leres henteu cing ngarti atuh ka pamajikan teh bere duit 20 juta jang ka pasar salahnya hoyong kok gitu hoyong saalit mah jawabna itu komun nu tukang mah caricing batur-batur nyorak ya curak cileun undek maot-maot atuh eceuk lain kang meni eueuh pisan kahayang ditingali teh kade ciri-ciri istri ahli surga nu kahiji anu narimakeun pamere ti salaki nu kadua anu sabar ngurus budak bu kudu sabar ngurus budak teh ulah aral bapak oge kudu ngarti ka pamajikan da capek ngurus budak teh leres henteu lamun diibaratkeun istri mah sebagai pondasi dina rumah tangga nu ngurus salaki nu ngurus imah nu ngurus budak saopat-opat nu gede TBC nu cikal amandal nu bungsu pisu nu awewe conge eta kabeh diurusna ku saha ku istri betul batakan bapak kade ulah gaduh rarasaan neng nais jantan istri mah raos da meunangan ukur di bumi ceuk saha betul bu bang capena istri mah ayeuna bapak bisa manggueu sampe sakarung karasa cangkeul diecankeun heula ari istri hamil 8 bulan karasa cangkeul cangkeng bisa diecankeun heula bisa henteu henteu istri mah 9 bulan ditanggung sendir pripun teu bu keur hamil bobo oge serba salah keur hamil mah nyangigir teu enakeun nang karak eungap nang kuban bisi bucat orokna leres ibu da paur atuh ningali nu hamil bogona nang kuban mah sabab nu antel kana kasut teh beuteungna hungkul tarang jeung sukuna mah ngangkang jujulalitan kadupak we ku salakina muih siga gangsing dipun teh bu dipun teh ibu kalah wanita yang mulia sok anu cingkong pah acan cingkong pah sakali deui ibu kalah wanita yang hamil ribut bu cing tarik ribut teh bapak kakuping teh pengakuan si korban hamil nak ribuh ayeuna ngalahirkeuna leuwih ribuh nyeri kabina-bina betul bu pecah air ketuban dibawa ku salakina kabidan damaknya kawarteng marek dahar cek bidan sok itu geran naik karena kasurnya muhun da
anak kenteng mah luar teuing. Sok ibu gerak tarik napasna nyamuhun da tarik tambang mah Agustusan. Ibu ngahejan satakar kebek ngalahirkan budak teh leres henteu. Ngesang ngoprot nyeri kabina-bina cek salakina mah nyeri bapak. Mah haredang bapak sok atuh tiupan. Tong tarik teuing bapak, kunaon mama bau. Beteng mules di rumah cager. Terus bu, sok abdi bade ngaros saking setia nak caroge ibu nalika ibu keur ngalahirkeun salaki ngilu ngahejan henteu. Ngilu ngahejan henteu. Sugan ngilu ngahejan ibu korojol budak salaki korojol tai. Istri mah ditanggung sendiri. Matakan bapak cing nyaah ka pamajikan, dapang edan-edana salaki nu teu nyaah ka pamajikan. Hamil ibu bu ngalahirkeun nyeri henteu. Nah teu jeung hamil wae. Kade bapak cing nyaah ka ibu-ibu cing nyaah ka pamajikan sok cing bager ka pamajikan teh pak ulah sok dipolototan boga pamajikan teh. Ya masih bapak boga pamajikan boga budak ngan dipolototan we hayo atuh pamajikanna teh begah. Ampurannya nganu begah dipariksa ka bidan eueuh panyakitan, diparios ka dokter cager. Penasaran naha awak teh begang-begang teuing, dirongsen di rumah sakit ari pek teh aya gambar salakina keur molotot. Aya di dia nu begang isukan rongsen aja. Ada istimewa istri ngamuliakeun seorang istri teh. Bahkan dina hadis baginda Rasul oge nawan ridho Allah aya dina ridona saha orang tua, surga Allah aya dina telapak kaki saha telapak kaki ibu. Teu pernah aya surga Allah aya dina sirah bapak. Deras teh. Dan nu istimewa oge saha istri. Bahkan di Indonesia setiap tahun sering diperingati Hari Kartini. Teu aya nu namina Hari Kartono. Aya henteu di dieu? Henteu. Lamun di dieu aya Hari Kartono berarti eta orang Jawa. Sabab di Sunda mah identik huruf A ari di Jawa mah huruf. Jadi lamun di Sunda nana di Jawa mah, lamun di Sunda hartana di Jawa mah, lamun di Sunda suryana di Jawa mah, lamun di Sunda mangga calik di Jawa mah monggo linggih. Saya tadi nggak jawab monggo celok. Di dia matamu sok dicolokan. Kade sakali deui istri mah istimewa. Tina kumargi sakitu ibu, urang sebagai istri kedah biasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah. Kenal Siti Khadijah? Lain Siti Khadijah orang dia lain. Terang Siti Khadijah bu, kantos kuping mah sering-sering. Siti Khadijah mangrupikeun bojona Rasulullah yang sangat berwibawa. Harta mantena bro di juru, bro di pantok ngalayah di tengah imah. Siti Khadijah teh kagungan caroge lieu eueuh ragap teu aya. Sabab waktu Siti Khadijah nikah ka baginda Rasul yuswana parantos 40, sedangkan baginda Rasul nembe 25. Ngan kade bu luar biasa na Siti Khadijah
teu pernah ngalawan kanu janten caroge, teu pernah sesentak kanu jadi salaki. Bahkan yang paling romantis Pak, ketika Siti Khadijah nyauran Kanjeng Nabi make pangkat anu salakina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah. Pangkat anu salakina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi. Pangkat anu salakina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib. Indah gitu mah rumah tangga teh, romantis, harmonis. Ibu bade nurutan Siti Khadijah. Nah cari cingwai bade nurutan Siti Khadijah ku atuh salakina tukang macul dipanggil ya